Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sampurasun. Topang di sareng simkuring Asep Atlet Sunda Channel. Di nangkat ayeuna simkuring bade medal video carita puriding puringkat anu judulna Pudunan Cimanggu ku Agus R. Munggaran. Mangga urang kawitan. Isuk-isuk hudang sare awak asara riget teu ngareunah. Pang-pangna pelebah punduk tepuguh rasa kenana. Pegel leuwih ti pegel malah asa aya nu ngabeung beuratan. Lempang jadi meyekeh badis nuker manggul segon sakarung. Nah kunaon mapah teh janten kitu Kang? Ceuk inung budak heraneun. Nyaeta atuh duka kunaon ieu teh? Punduk asa berat kacida. Diurut atuh ka Mang Ukim bilih kateterasan pokna deui. Melangeun bisi katutuluyan kawas nama. Teu diengkekeun mengpeungker pere gawe, harita keneh indung budak dititah neang Mang Ukim. Ngan dinader nangurut Mang Ukim kawas nuripuheun pisan. Semu ngahegak bari awakna ngoplot kesang. Teu sanggem Pak Guru, pokna bari eureun ngurutna. Ieu mah sanes lebet angin biasa, kedah kanu tiasa. Ngomong kituna teh bari tuluy amitan. Dikeupelan ngadon kekepehan teu daekeun. Cikopi ge ukur diinum saregot. Sikep Mang Ukim kawas kitu teh asa matak bingung. Padahal lain karek sakali dua kali diurut ku manehna teh. Sasat geus ngalanggan. Kudu kanu bisa teh, kanu bisa kumaha. Bari ngarasakeun kanyeri, hate terus noroweco, kudu uubar kasaha jeung kamana. Cobian kani erum gerakang, bilih kasibat kunu teu pararuguh. Bilih kasibat kunu teu paruguh, ceuk indung budak nuduhkeun ka kapinini nu teu pati jauh imahna. Arina naon teh asal eungap wae, nya kasibat kunaon barina ge. Asa teu percaya kanu karitu teh. Apal ni erum rai bungsu jenatna nini teges teh ku batur mah sok dipentaan tulung da cenah rada bisa. Nya bilih we, pan kitu geuning saur Mang Ukim. Pamajikan keukeuh bangun nu yakin kana pamadeganana. Kuhayoh wae ngadenge omongan indung budak, hati jadi tagiwur. Boa-boa nya ieu teh balukar tina kajadian tadi peuting, basa balik ti tonggoh jeung kisobat. Da dihenteu-henteu ge aya kajadian aheng nu matak teu kahati ku akal. Kieu caritana. Balik nohonan ondangan babaturan rada elat. Ngaran-ngaran tepung jeung sobat nu tadina rek balik beurang teh weleh dicandet. Gampang ieu balik ka kota mah kari ngagorolong pokna. Ku uplek ngobrol antuk nama bada magrib karek diidinan balik. Teuing kunaon ujug kejejes mesin motor nu keur nyemprung ti tonggoh keneh ngadadak pareum pelebah pudunan pisan. Padahal jag-jag pisan waktu tadi dipake katonggohkeun mah. Hadena kisobat nu mawana tapis. Motor lalaunan digorolongkeun ka sisi. Najan can pati peuting teuing, tapi kayaan ti iseun pisan. Kawan tu jauh karitu ka dieu. Sabudeureun pangeureunan meredong poek. Ongkoh kahiuman ku tatangkalan nudang daunanana ngaroyom ka jalan. Asa ngeunah keur inditkeun pasosore katonggohkeun mah. Ariuh lebah dieu teh. Komo dengan saukur dibonceng ku kisobat. Nyalse bari nempoan kaayaan
sakur nu kaliwatan. Kisobat nu tadi saja jalan galecok bari mawa motor, ngadadak jadi teu loba omong. Leungeunna uyup ayab kana paparabotan nu dikaluarkeun tina handapeun jok motorna. Gep HP nu geus dihurungkeun lampu senterna diteundeun deket mesin motor nu keur dibenerkeunana. Hampur ayeuna teu bisa mantuan. Ngomong kitu teh bari cengkat. Lain embung mantuan tapi teu taram-taram acan kana urusan mesin mah. Kisobat teu nembalan tonggoy meresian busi motor. Tambah kesel jalang jeleng teu jauh ti motor. Red kabeh kaler katempo celak-celak cahaya lampu ti sababaraha imah tayoh nama. Teuing lembur naon dah hese ngalebahna. Tuluy awak malik ngidul netep jalan nu tadi kaliwatan tapi ukur belebegna nu katempo. Keur lenga-lengo ujug beleber sengit kembang malati. Sengitna angin-anginan. Bareng jeung kitu ujug kadenge nu eak-eakan surak. Pagaliwota jeung sora budak ceurik. Kerung dan rasaan tadi ditonggohkeun asa teu ngaliwatan nu keur hajat atawa raramean. Tapi teu lila kituna teh. Da lindih ku sora siorna angin nebak dangdaunan. Ngadenge nu raramean ditonggoh. Tadi mah asa teu ngaliwatan nu keur hajatnya. Ceuk kuring ka Kisobat. Nu ditanya teu nembalan. Kalah rurusuhan masangkeun busi motor tuluy dicobaan diselah nepi ka hirupna deui. Hayu buru pokna pondok. Barang celak kana pangboncengan motor digas teu sirikna rek ngapung ngabiur matak paur nu dibonceng. Rada dilaunkeun teh sangeusna asup ka kota. Ari ente teu apal. Ceuk Kisobat sanepina nganturkeun ka imah. Naon teh ya? Kuring malik nanya. Rada reuwas dumeh nu nanya katempo dari pisan. Nya basa ente ngadenge nu eak-eakan ditonggoh, padahal basa urang ditonggoh eueuh nu keur ramean pan. Pokna deui. Didinya ngadenge oge geuning diajak ngomong cicing wae. Ari ente bener teu apal. Pokna bari mencrong. Pan 2 minggu kaliwat aya beus diguling palebah motor urang mogok. Ngadenge ari beja nama ngan teu apal kajadeunana didinya. Korbana oge aya kana belas na urang. Pokna bari katempo baluas. Teu lila tuluy pamitan basana sieun peuting teuing di jalan. Bet jadi reuwas kareureunnakeun saleosna Kisobat teh. Palangsian sora nu kadenge tadi di pudunan Cimanggu teh aya patula patalina jeung eta kajadian. Inget ka palebah dinya teu pupugu bet jadi muringkak bulu punduh. Hadena apalna teh sangeus nepi ka imah. Tapi najan kitu teu wudu sapeupeting panon jadi hese dipeuremkeun. Ongkoh awak asa teu ngareunah unduk karasa kacida cangkeulna. Pas sore ngahaja menta dibonceng ku budak nu cikal da teu kuat mawa motor sorangan. Budake ngajalankeun motorna teu sirikna ngarayap. Teu kuat nahan ka nyeri dibawa rurusuhan mah. Komo mun pareng ngaliwatan jalan anu goreng. Jol kanu dituju hadena nurek ditepungan kasampak keur di imah. Mun heug keur teu kabeneran mah biasana sok suwung. Da sok loba nu ngangkir. Teu kapalang ni emur dina tutulunganna mah daek diangkir lamun sakirana nu geuringna parna. Asal aya nu mapageun we tangtuna ge da geus kolot.
Ni erum nuduhkeun nitah diuk dina bale-bale nu geus di amparan samak. Bale-bale nu aya di teras gigireun imah minangkana mah tempat praktekna lamun keur ngubaran. Nah asa kacida rajeun teh nulungan tapi ditungtungan ku ngaripuhkeun. Ceuk nini siga nu nyeuksekan bari mencerong. Puguh we jadi rampang rempeng. Saumur-umur asa kakaraeun diseuk-seukan model kitu kunu jadi nini. Tampolana ukur melengek teu ngarti ku ucapan nini. Ari kitu kumaha ni? Cicing we hidup mah anggur malik gerak kainya. Ceuk nini teu malire kana pananya kuring. Kalah nitah nonggongan. Sanggeus kitu ni erum ngagerenyem babacaan. Teu jelas teuing naon nu dibacana. Teu lila ni erum kapireng kawas nu ngabuburak. Nyingkah ka itu, geura balik. Ngomong kitu na teh bari keplok nepak punduk. Aneh, punduk lu tadi teu puguh rasakeunana teh teu karasa nyeri waktu ditepak ku ni erum teh. Malah dadak sakala ngemplong teu sakara-kara. Kumaha ayeuna karasana, saur nini erum bari nyabak punduk. Alhamdulillah ngemplong ni. Kunaon atuhnya ti wong keneh beteu pupuguh ujug aya nu ngabeungbeuratan. Ditanya kitu teh nini erum kalah seuri. Si pincang maung kajajaden kukutan jenatna Uyut hidup eta teh. Nu teu weleh satia ngajaga anak turunan Uyut. Nini erum nyarios kituna teh bari siga nu neuteup ka jauhna. Na balik ti mana atuh kamari teh? Wangsul ti tonggo sareng rencangan ni. Derek-dek didongengkeun kajadian kamari peuting di pudunan Cimanggu teh. Ni erum unggut-unggutan ngabandungan darianaker. Aya nu rek nyilakakeun hidup peuting tadi teh sanyana mah. Hadena ditangtayungan keneh ku nu kawasa. Da ari si pincang mah ukur cukang lantaran. Bari jeung kitu deui nulunganna teh sok ngadon ngadaplok ngabeungbeuratan. Melangen ti dituna mah bisi aya keneh nu ngadodoho urang. Janten nu ngabeungbeuratan abdi teh maung kajajaden. Ceuk kuring asa percaya teu percaya. Enggeus eta mah teu kudu dipikiran. Mending geura balik tareh magrib. Nyarios kituna teh ni erum bari cengkat tina bale-bale. Balikna motor dibawa ku sorangan bari ngabonceng budak. Nyemprung teu ngarayap kawaskeur inditkeun tadi. Labuan Bajo, Juni 2018. Cak sakitu tisim kuring carita puriding puringkak anu judulna Pudunan Cimanggu ku Agus R. Munggaran. Mugia janten hiburan we kanggo urang sadayana. Hapunten bilih seueur lepat dina cariosan haturun kepada saudara. Assalamualaikum sampurasun.